Tuluy ka mana deui bah ayeuna euy? Pokona mah asupe kana jero sungut si Kancra. TG bakal menang petunjuk tidinya. Lu bener bah, asup kana sungut orai. Ih, aing mah sok kareueung nya. Ayo, tuturkan Bapak Jang. Selamat datang di Budget Creative Games Dabling Sunda. Di episode 3 ini kita akan lanjutkan perjalanan Mang Kratos dalam pencarian menemukan Kang Bajra yang diculik Orai Belang ya. Pokoknya subrek, like, and comment supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Subrek. Ayo Jang orang buru-buru. Ngitip hulu si Abah tah. Bisa keburu nutup deui sungut orayna. Yakin Pak rek asup kana sungut orai? Aduh mereka Paul Impo jongklok we si Abah ya bisa dipercaya teu. Yeh, pandeweknya meren ngilu ka jero sia teh. Beraku deui dewek mere info jongklok. Eta sungut oray menang calangap gitu kumaha eta teh Bah? Pingsan apa kumaha teh? Lain pingsan, emang ayeuna mah jam makan manehnana. Emang kitu carana mun diibaratkeun mah ngabubu eta teh lah mancing-mancing lauk yang kadaharan manehanana. Bagong hiliwir bau sungut mah geus karasa Bah euy. Pak ih bau kieu nya sungutna teh. Ih, Atunya wajar we ngaran lagi sungut anu hudang molornya kitu we bu bangke. Aduh, asa makin poek ye beuki jero teh euy dekah. Teu kudu dedelehan kieu, Jang. Mau baterai tuh, Jang. Poek kieu. Pak. Naon, Jang, naon? Nutup Pak Allahu sungut Akbar, Bah, itu kumaha bisa nutup gitu, Bah? Kumaha ieu teh Aduh, Pak? Deka. Nama aman itu ka jero geuning kita nutup sungutna. Ulah kudu panik, tenang we dangke ke muka deui. Daripada panik, mending urang babacaan heula hayu bebarengan. Doa selamat turutan dewek baca doana. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Asa makin poek ieu teh Jang dekah. Mulai muring ka punuk ge. Aduh, ya teh mau udud di teh yang udud Bapak mah Jang. Ujang oge lapar Pak. Sugan teh tadi rek kacurug teh ya malah ka dieu kumaha nya itu. Oh, pas arek ini oge pancek Bapak tong ngilu geuningan. Sudah kalau mandi mah Sakola sorangan maneh oge Pak. kumaha coba sakola eta? Da sakola online ieu ayeuna mah. Nyeta gara-gara sekolah online tungtung nama dewek ngiluan sekolah deui. Kabeh PR dewek we tungtung nama nu ngerjakeun. Siana mah ulin we unggal poe geuningan. Tempo atuh hulu Bapak ketika botak kieu. Lantaran pan Bapak ngiluan mikiran pelajaran maneh. Kemana atunya Kang Bajra teh? Kang Bajra. Tuh nya, siapa kalah api lain lamun diomongan ku kolot teh. Mantakan maneh ku Bapak disakolahkeun teh Jang supaya maneh teu ripuh ciga dewek. Heueuh kahayang Bapak mah maneh teh jadi jelema bener, jujur, sukses, boga pagawean nu bener, kirang bara atuh ngabahagiakeun kolot mah. Jakar sirit sia teh. Nyatu we hayo. Budak ayeuna mah pan teu jajan 10.000 arek sakola teh ketika magut we teh ini telapur kurang ajarna teh. Teu nyaho kolot mah engap eneangan duit. Kesang oge ketika nepi ka liang tai henteu mah. Tah naon Jang eta? Ngamang tah, coba. Kuku mulu neger jiga nanti Pak. Kumaha teh Bapak teh ngadayung teh hayu pupuihan. Nyeta geus pugu Bapak ge lieur ieu teh neangan jalan ting kudu ka mana ieu teh neangan tungtungna asa kucan nepi-nepi keneh tah tadi ieu teh. Cangkeng ngekat geus panas deui wae teh Bapak teh Jang. Woi rungit nekot baradag kieu ka. Nya ari tungtung nama meureunna liang taina orai ieu we Pak. Aduh, aing ampun Gusti. Dun lajang cangkeul ya. Beri tingali. Sugana mangi-mangi batu ali we di dieu. Naon itu urung euy di luhur. Naik Jang, hayu urang riksakeun ka luhur. Sugan we harta karunnya Pak. Berat geuning sia teh Naon bisa hurung kieu genset kitu ya teh. Sugan we Mas Jang urang buka coba. Naon emas lain Pak euy. Naon jiga mata robot Pak geuningan hurung kitu. Mana cuma dewek nempo euy. Aduh, buah mata dewek. Coba pasangkeun sabelah deui euy. Wih, halus Pak euy. Jadi stereo euy anu mah lebih jernih hurungna. anu pandangan teh. Itu sugan teh emas. Tempuan di Jang euy, sugan aya peti nu lain ya. Aya Pak. Eta tukangan Bapak ya kene jadi peti tuh nu hurung. Mana? Euy. Di Jang, coba buka. Ya. Naon ieu euy? Naon teh Pak euy? Cimani gajah ieu mah Jang euy.
Lumayan ya. Cimani gajah teh Pak. Saya bucat na gajah. Orang gajah sok colinya Pak. Tuh budak nyauting hayu buru orang turun ganang ku dewek. Hup, nyeklan si Pak ge paur. Geus muka gerak nama sungkutna ge. Hayu burah. Pak cikan Naon cikan itu huruf euy. Kalah ditincat. Eungap bapak mah teh. Boka kadut teu kuat geus lengan hulu oge hayang utahi teh. Ayo ditarik gitu seorang Ya, buru nyat, ah. Beuteung orai teh Pak euy. Bangun keur nyeri beuteungnya. Heuh nya tah mata kurang buru-buru keluar oge bisa kaisingkeun. Arek teu nyeri beuteung kumaha atuh da anu dihakanana oge sama tarasit yang likat ngalayak ieu. Moal gagal imah geus pasti mancer we nyadukna pokona mah. Tumpeh. Aya keneh peti Pak tuh dihareup. Ek diriksakeun heula moal. Hayu atuh urang risakeun bari liwat. Sugan we aya emasan dina peti eta majang. Hayu buruan turun Kajeng laleur. Sugan we na peti imah aya barang anu lakukana duit jang. Pak can babayaran sakola euy. Deka. Kalaka sayang kook peti ieu majang. Hayu buru bisi napuk inungna. Tuh haliber tuh. Padahal mah ala ya Pak, jang eupan nguseup alus tah. Tahan heula laparna. Enon ieu Pak. Nyeri beuteung bangun teh ieu orai teh. Nyeri ngit kukur bukan wae teh tadi ieu teh. Geus pangseng bangun teh jang orai teh yang ngising teu kuat bangun teh teh. Pantakan kudu buru-buru bijil urang bisi ka bawa ka heujeunkeun. Nah jadi makin poek kieu Pak euy. Gua teu geunah teh ya ujang mah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naon ieu jang? Ini ieu mah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nyeklan. Eling jang. Jang. Di mana jang? Jang, hei. Udah Bapak. Jang. Tenanon Pak euy. Alah. Si kajrak kunaon ngalempreh kitu Pak. Pingsan lin. Genah meureun. Geus kaisingkeun pan. Ya beres ngakan naon orai teh Pak, meuni kuatikan nyeri beuteung kitu nya. Lain di mana ieu urang jang? Teu apal Pak. Lain eta awak aya nu misalah teu maneh? Hah? Alhamdulillah henteu Pak. Pak, itu aya manuk euy. Manuk heulang euy. Ush. Astagfirullahaladzim. Bisa berubah gitu jadi jelema eta manuk teh kumaha banyak. Geulis deh Pak euy. Katarik ku cai mani gajah cigana pasti. Pak aya jelema bijil kena jero cai Pak. Aduh bagong teh bubu aing eueuh anjing isuk teh aya keneh euy. Geus katingali pilaukeun lobana mah. Bangun ku sararia euy deka. Curiga ieu mah. Soalna ngagarunuk di dieu. Ngaku si ayeuna. Ku dewek diengkeun ti isuk bagoy sempet ngaberak dewek teh ngaberak jagong ditingali kot geus eueuh aing curiga kumaha raneh aing. Matak di akalan teh Lukmas badagan euy ku daek teh di dinya teh. Mana aya gabus yellow sentaruman di euy dina jero bubuna teh nyaah deh kah. Pan eta geus katoong pi duiteuna. Ari kerak jeler mah gigae deh kah teu jadi masalah euy. Ngan ieu mah aduh deh kah euy teu narima deh kah. Pasti ku sia ieu mah. Moal neangan juri anu teu kadeuleu deh kah. Moal jauh pasti ku sararia. Maksud sia naon petot? Lah sok api-api teu nyaho. Meuni rangu careham teh. Nuduh ka dewek. Mun sia ngarasa teu geunah. Hayulah diadu jeung dewek arek moal. Kecuali meureunnan. Tuker jeung kumpai ieu. Aduh. Bangus sia. Berarti bener dia mah ngajak ngesang jeung dek teh nya. Tong loba bangus hayu lah. Tameng ayaan. Maju sia bangsat. Si kangen nyeri angen.
Bapak. Jang awas jang tong ikut campur maneh. Paur. Kena ku bapak imah. Urusan bapak. Awas, healing. Aduh, lihat Kali Pak, jang. areuna, Pak. Bahaya sih ya. Badag si keneh cengeng. Lepaskeun dewek sia petot. Lepaskeun si Bapak dewek Jang. petot. Jang tong lalaura maneh. Budak tinggal jago letik-letik pukulan mau. Jang. Astagfirullahaladzim. Jang, anak bapak. Tenan naon maneh jang? Ngap. Aduh, Pak. Aduh, ngap ya. Bangsa Indonesia. Di mana yuk Pak euy poek Pak? Geus pugupan dina keupelan buta urang teh jang. Kumaha ek dituluykeun wae Pak? Ieu apa kumaha Pak? Geus beak udud jeung kopi soalna yang ada Pokona belinya. mah subrek heula we channel YouTube-na. Lah, Berarti lanjutanna dina episode 4 yang meureun nya Pak nya. Pokoknya mah ditunggu we kelanjutanna di episode 4. Tong poho subeknya euy. Subrek.